tapi lamun ujang titos sahur molor nabi ka magrib mah jang eta mah sarua jeung latihan modar jang mujuna dikuripkeun kitu. Setengah opat, setengah lima sahur. Atuh lain sahur anjing ieu mah lila keneh atuh ieu mah geus sore tinggal buka. Ada lila keneh deui. Molor deui lah. Lumayan 2 jam deui. Molor deui lah. Udah. Oh set. Kala-kala Naon ge eta ka indung ajak silang kitu. itu mah hampura aduh dibantal ya. Ngimpi tawuran urang. Aduh, Mimpi tawuran mah tak keulah sare wae puasa teh naon ngeukepan wae jam. atuh da lila atuh magrib teh aing jaba leuleus, kok aing diputerkeun oge kitu jam teh meter jam genep teh. Ulah sama ulah sare wae. Atuh naon leuleus mah, apan sahur ge Ieu urang. ieu gawean popoyan angkatan, bantuan kolot teh ulah es wae. Kapan eta ge dibantuan ku urang, bantuan ngadoakeun gitu dari Bantuan sare. ngadoakeun. Euy sugan we arasup sorangan pakean teh tuh. Nya mana ada atuh popoyan mah asup sorangan. Sugan ih lila pisan mah urang geus leuleus matak sare. Makruh, puasa sare wae teh makruh hasu. Kudu dijiwal. Lah tuh udah beunang. Kayak dijiwal. Sare wae. Kayak gitu. Lebaran teh make baju anyar. Oh. Nyambung. Nyamangkana puasa teh hiji sing getol, kadua ulah sare wae. Apaan cenah mah sare ge ibadah puasa teh cenah. Ibadah soter lamun sarena make kira-kira ari ti sahur nepi ka sore deui mah eta mah aturan ibadah. Haram jadwal eta mah. Urang ge make kira-kira geus mepet maghrib karek kuda. Terus aing mah diperenan deui tah kolok bak. Walai. Bak. Walai. Ulang kali diperenan deui. Anak kedulu gawena. Eta sare lain gawe. Oh nya da teh mah sare ngarengkol we Ya gawena. ayeuna rek gawe naon atuh mah? Tato ayeuna sepi coba. Naon nato? Ulah nato bulan puasa mah yang dicarekan ku bapa maneh. Make jeung dicarekan apa enggak urang nato ge si bapak teh sok hayang. Coba mana maneh cenah geus nato dia udud urang sok diberes sabatan. Oh gitu. Nya lamun dicarekan si bapak nawe atuh urang tato. Kan bikin tarokot teh ka maneh ongko hasu. Ka urang kasahari atuh piraku arek ka. Wah, ngabohong bapa maneh ngabohong tah. Engke mun balik dijiwir ku macelina tah. Geus mah urang rek sare deui. Ah nya lila. Tong sare wae teh nyekelan wae jam naon coba? Heuh lila ye, pan ieu teh jam genep teh ki dieu nya, urang teh kurang dihajakeun rek ki sugan muter sorangan mah cepet lah. Ayeuna lila. Makruh geus ulah nato dicarekan ku bapa maneh. Makan urang teh nato oge sok barang bere. Angguran mah bantuan bapa maneh teh Hansu. Ya, mak tong gawe teh sare deui bulan puasa teh. Ma oge lamun mayar cicilan baju teh ka saha ning tan leutik-leutik aya teu boga duit ka urang. Urang mana cenah nato teh kamari cenah akhir bayar baju urang sok dibere. Da ari indung mah ka anak atuh wajar eta ge tadi gantian sia maneh Hansu ka indung. Heuh kan keur balanja deui. Oh, ari aing kuliah ngaheujeun mana atuh? Iku naon tuh dibabaskeun deui aya rugi mah urang babaskeun. Kan nya manehna hayang kaluar wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahajang. Bah, damang. Alhamdulillah awak macager jang. Aing ngabah lah. Naon ari maneh datang-datang geus udah haduh. Pusing. Carekan wae. Naon saha nu nyarekan maneh ngomong ka aki.
urang teh pan sare wae bah nungguan magrib teh sare urang teh heueuh tah atuh teh sare mah leuleus awak teh ngadon dicarekan coba ku si emak Si emak bari Ipan bola ko si emak ku aing mah tadi carekan anu aya sia ieu gawe na tebang molor mah. salah aku merenang bah buku ka dieu teh rek sasadu ieu teh Aing boga inco-incoan buat nu balik gitu oke. Moro mah aing rek mentah ceker opieun mah 10 20 mah malah teu gawe-gawe sia mah. heueuh bah ka dieu teh rek sasadu urang teh ngadon dicarekan we tuluy sare ayeuna atuh dalila nungguan magrib bah urang teh jaba kan Heeh, meureun pasti. non poe mimiti mah jiga nah tuh bah di bulan puasa urang sok sare wae teh kumaha eta teh Ari bulan puasa, ari sare mah meunang ujang, ari ceuk aki mah yeuh anu bodoh, anu teu ngarti kanu agama, meunang ari sare mah jang, ayeuna bulan sare ibadat kudu ngomongkeun batur mah. Meuning kene sare ceuk aki kitu oge anu teu ngarti, bener ngarti kanu agama nya jang nya. Tapi lamun ujang tipos sahur molor nepi ka magrib mah jang, eta mah sarua jeung latihan modar jang, meunang dikuripkeun ku aki.